Lah, ieu mah cua ngobrol we. Ngeunaan atikan anu aya di urang. Baheula mah salah sahiji program pamarentah pikeun ngatasi masalah kabodohan teh nyieun program paket A, paket B, paket C. Ari paket A saluyu jeung SD atawa MI. Paket B saluyu jeung SMP atawa MTS. Sedangkan paket C saluyu jeung SMA, SMK atawa MA. Nya kabehanana oge boga ijazah. Najan geus jarang ayeuna mah paket A, paket B, paket C teh. Tapi aya oge lamun adu di daerah pasisian mah komo bari jeung jauh ka kota. Saprakna pamarentah pusat ngayakeun wajib belajar ngagunakeun daring ku alatan sasalad anu masih keneh aya. Kiwari geus eces ti mimiti SD nepi ka kuliahan kumna warga sakola kudu boga paket kuota. Ari baheula mah pikeun nyaluyukeun atikan teh kudu boga ijazah paket A, paket B, paket C. Ari kiwari pikeun sakola teh kudu boga paket kuota. Nyameureun urang oge kudu syukuran ku zaman sasalad kieu mah. Heueuh. Najan sakola daring teu saeutik budak jeung kolot loba anu paket rok. Heueuh, teuing rok panjang, teuing rok pendek. Heueuh. Hayu urang lenyepan ku salarea. Der